pandemi teh geus aya satahun leuwih. Angka positifna dulu wae naik. Sakola teu acan muka keneh. Pamarentah teu tiasa neukeun panyebaran virus Covid. Sababaraha kawijakan pamarentah teh loba nu teu efektif. Saat teu acan lebaran, pamarentah nyieun kawijakan ngalarang kagiatan mudik. Seueur jalma nu henteu satuju kana larangan ieu. Kusabab nalika pamarentah ngalakukeun larangan ieu, pamarentah teh halakah muka tempat wisata. Sanaos tempat wisata teh nyiptakeun ruangan jalmi. Nah habat meunang dibuka. Kalaka ngalarang kagiatan mudik nu nyieun alurang teu tiasa panggih jeung dulur nu di kampung. Upami pamarentah tiasa ketat dina nerapkeun protokol kasehatan, moal aya lonjakan kasus positif kusabab mudik. Pamarentah kedah tiasa ngadapel kabijakan anu henteu ngan ukur ngunduhkeun pamerintahan hungkul, tapi nguntungkeun rakyatna oge.